Sampurasun baraya. Dinten ayeuna urang kurelingan dina awal Ramadan di tahun 2022. Ayeuna abdi aya di seputaran Jalan Mayor Abdurrahman, seputaran Gria Ojo Lali, aya di belokan Ojo Lali menuju ka Petib. Urang ningali kumaha situasi seputaran kota. Jadi di kota Sumedang teh siga kumaha ieu dina awal-awal bulan Ramadan. Sambil urang ngobrol-ngobrol silaturahmi ngeunaan kota Sumedang, kota leutik tapi campernik. Wah, tiiseun baraya kota Sumedang tiiseun. Siga nama seseueurna saparantos sahur teh wargi-wargi lajeng harulem ya mah sebagian. Biasana pami dinten-dinten Senin dugi ka dinten rame mah di dieu teh rame. Jam-jam sakieu mah desa tiiseun siga ayeuna. Ini tiiseun kieu ieu mah. Tapi biasanya orang tingali we si suasanana, naon suasanana siga kumaha dina saat-saat awal Ramadan. Tak ieu taman endog kanggo urang Sumedang nyebatna mah taman endog. Aya oge nu nyebatkeun Taman Sumedang Tandang tadi palihan katuhu aya tugu anu bentukna buleud. Yalah kurang wih deui muntir ka paridia deui urang ningali secara jelas endogna siga kumaha buleudna. Ayeuna mah urang menuju ka perkotaan heula. Siga kumaha sih suasana kota Sumedang teh dina awal-awal Ramadan teh. Kanggo wargi-wargi anu urang Sumedang tapi ngumbara di perkotaan Jakarta ke atawa di kota-kota besar sanesna. Urang Malik sono awawaas tah ieu kota Sumedang teh. Ya abdi nyenak jalur kota. Jalur kota. Mung emang karena meureunnan ayeuna mah sasi awal Ramadan masih kena aya anu kaget-kaget kebiasaan enggal deui. Biasana enggal teh nya sabiasana 11 bulan kurang dina waktu-waktu ieu teh teu digugahkeun dina sahur, ayeuna mah digugahkeun sahur tangtosna meureun sebagian anu geus we urang saparantosna salat subuh teh urang kelem deui. Nah ya oge nu kitu meureunan. Jantennya kanggo baraya ulah hilap saatosna sahur teh ulah kalaka langsung kulem. Saya namanya teras salat subuh, teras tadarusan. Terasnya pami abdi mah sapertos di ya jalan-jalan lah sambil ningali kaendahan alam. Nyari abdi mah sambil sharing-sharing oge ngeunaan naon nu tiasa disaringkeun lah. Karena saena ngobrol-ngobrol mungkin ieu tiasa disabatkeun video pertama abdi jalan-jalan ngeplog ku bahasa Sunda ngeurelingan kota leutik campernik kota Sumedang. Manawian we ieu mah aya anu resep. Manawian aya anu seneng ku format video jalan-jalan kieu. Ieu rumah sakit umum Sumedang. Rumah sakit umum warna hijau bersih. Di pinggirna ieu sama hiji tah saha. Antawis wargi-wargi anu kantor sekolah di SMA hiji di pinggir katuhu ya itu SMA hiji di pinggirna ieu aya kantor kejaksaan tau yuyuh alun-alun Sumedang katuhu baraya tah ieu tuh anu
beberang meureunnan sanes ngabuburit bahasana ari naon enjing amengan di alun-alun menyambut awal sasi Ramadan tuh aya di jalan-jalan oge emang raoseun di tempatna saparantosna direnovasi dijantemkeun sapertos ieu ku gubernur urang Ridwan Kamil kalawan Bupati Sumedang Bapak Doni Ahmad Munir. Alhamdulillah tampilan alun-alun Sumedang janten lumayan saya. Orang ningali ka ditu tuh aya tugu mahkota Binokasi. Tuh di Payun. Naon sih mahkota Binokasi? Mahkota Binokasi teh mahkota anu kantos dianggo ku Prabu Siliwangi. Dijantenkeun ikon di bunderan menuju ke kota Sumedang. Tah ieu, kami ka ditu mah jalur nanti jalur ke Bandung. Kami urang mau muntir ke kota Sumedang nya. Tah di pinggir kenca di dieu aya nu namina Sumedang Creative Center. Tinggal keneh teh acan diangge. Tah di pinggir kenca baraya. Nembe nya. Sumedang Creative Center. Eta tempat anak-anak kreatif Sumedang kanggo numpahkeun segala kreativitasna. Tapi teu acan beroperasi secara resmi sigina. Nah, ieu nama urang lebet ka kota we nya, urang ngeurelingan kota, tah ieu nama urang masuk ka jalur provinsi baraya. Tah ieu jalur provinsi di alun-alun atau nepi pami jalur di Bandung teh mah di Bandung menuju ke kota biasa lebet ke pinggir saya Gunung Kunci biasa lebet ke kota deui lewat pinggir Gunung Kunci ke abdi dituduhkeun ya baraya tah lewat ka dieu biasa ka jalur Katuhu lebet deui ka rumah sakit umum Sumedang teh kadinya tah demi aya nama abdi malipir ka jalur provinsi jalan provinsi lah jalur anu biasa urang Sumedang mah disebutna bypass aya teh jalana di hotmix karena emang komite di hotmix mah aduh jalurna dia mah kapungkur mah jeug-jegan dieu teh janten sigana mah taneuhna teu stabil janten komite mah nganggo aspal biasa mah waduh kurang teh siga naik ombak banyu meureunnan naik turunna teh luar biasa. Nah gitu baraya. Yo jalur pinggir di Bandung menuju ke Cirebon biasana nepi ka Indramayu ka Kuningan tah jalurna jalur ka dieu pami jalur biasa mah. Setelah acan jalan tol di pami teu lewat jalan tol lah. Pami teu lewat jalan tol berarti lewat jalur-jalur anu normal jalur ieu tadi samping Katuhu di beh Katuhu salarasna di dieu teh aya Bumina Rosa Rosa penyanyi pop terkenal Indonesia tah ira urang abus urang lebet ka Bumina Rosa we atunya urang ka jalur Katuhu nah urang tah Kenca baraya di Kenca ieu tah tah Bumina Ageng itu tuh itu teh Bumina Rosa penyanyi aduh tinggal ibadah gieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah sing garadu bumi siga kieu baraya sadaya Ageng kieu nya bubuhan ka hari sama penyanyi terkenal ya tangtos gaduh bumi anu sepertos gitu tapi
teu aya naon istilahna teu mungkin teu aya anu impossible lah, teu aya anu teu tidak mungkin komite ama baraya gaduh bomi sportos gitu. So oke atuh urang berkarya dina bidang naon kan urang biasa. Penting mah urang gaduh tujuan, urang hayang siga kumaha, hayang kumaha. Isi sorong doa mudah-mudahan jadi lebih kahoyong baraya sadaya. Amin. Ieu jalur upami Rosa mereka kota cenah berenang berarti ka dieu jalurna. Magi bumina di pali kenca tadi agungnya, aduh ya Allah ya Robbi kuresep. Duka tah Rosa nama ayeuna menuju di Jakarta meureunnan. Bukan di Jakarta. Dia di lebetan ku keluargina manawi. Ya hari Sumedang mah leresanana rawas dianggo kanggo niis gitu nya, kanggo niis, kanggo naon naminanya. Saatosna lebet masa pensiun atau yang istirahat dina kesibukan awas sih linggih di Sumedang. Sok tah baraya-baraya anu gaduh cicis kanggo milari tanah ngabangun di Sumedang anu masih kene asri seger jauh tina polusi gibah dan polusi gosip jeung anu lain sebagainya gitu nya anu nganasional. Jadi ieu raos Sumedang tak ayeuna sapertos janji ti awal urang ningali Taman Enog teh siga kumaha. Jalur kota atau jalur pinggirnya? Jalur pinggir dari jalur kota parantosan. Oh, resep tuh barudak masih kene sauyunan walaupun emangna di jalanan hawatos. Di kota maleres salega di pekampungan ke dina konten berikutna salajengna urang lebet ka pekampungan beraya. Urang lebet ka pangkampungan asri. Anu hawana leres-leres masih hejo seger teu aya bangunan non teu acan seueur ku bangunan-bangunan anu KTTF. Aduh. Jam sakieu ti iseun keneh. Nah eta di katuku karya eta Taman Enog tah. Di anu buleud siga enog di pinggir-pinggirna aya penghargaan medali naon gitu nya. Eta disebatna arikeun urang Sumedang mah sebatna teh Taman Enog. Kumagi bentukna siga enog buleud. Taman Enog teh didinya aya pasar, aya naon tadi dinya. Jadi lamun teh mah baraya ameng ka Sumedang terus dugi ka Taman Enog. Nah, baraya teh tos lebet ka daerah pasar, daerah perbelanjaan gitu nya. Tah atuh kapali dituna sababaraha meter kemudian tuh di payun. Aya Gria, aya Asia Plaza gitu tah baraya. Ini orang kalangkungan ka Gria terus ke orang lebet ka Bundaran Danau urang ngalangkungan Asia Plaza. Jadi di Sumedang teh aya dua mall Gria sareng Asia Plaza. Tah asap di Jatinangor saresna aya anu nampina Jatos kitu nya tapi ayeuna urang masuk ka Sumedang kota. Tuh di payun aya Gria. Pasar Gria Plaza Sumedang. Nah, Gria Plaza Sumedang, payun. Kencak marinan kami bade lebet ka Gria mah. Nah, di kencak tutup keneh, da anjing keneh. Iseun kieu Sumedang di awal Ramadan. Sangkatenan singkariat baraya, singkariat dugi ka magrib. Ulah kagoda ku nu aneh-aneh. Kitu oge anu beraktivitas sing tetep biasa ngajalankeun ibadah Ramadan kalayan tamat sae.
lulus banglus. Ya nama orang menuju ke Plaza Asia Plaza. Karena imbang gitunya abdi ningalikeun Gria Plaza Sumedang. Pagigir-gigir sareng Asia Plaza gitu oge gitu mau anu agung oge di Sumedang. Nah ini orang tingali di sami jalurna di paling kenca. Tapi di paling dituna tuh kayak di ujung orang muntir nguihkeun urang masuk ke Tugu Adipura. Bundaran danau lah. Kadang-kadang sebetulnya ya Gria Asia Plaza tadi kenca. Nah, ke baraya lebet ka dieu. Nah, Plaza Asia. Oh. Kenca. Tinggalinya barayanya. Nah, di kayuna aya Tugu Adipura. Tugu Adipura. Bundaran danau lah, Tugu Adipura. Kayuna urang puter balik masuk ka Tugu Adipura dipuntirkeun deui. Nah, di dieu. Itu wae baraya mungkin samentawis silaturahmi abdi akang bagi ka dieu heula. Mudah-mudahan aya nu tiasa ditonton lah dina konten dinten ieu. Mudah-mudahan baraya tiasa amengan ka Sumedang hiji waktos. Kitu wae salam pangbaktos wilujeng beraktivitas kanggo baraya sadaya. Mugia sukses, mugia sehat, mugia mendak kebahagiaan salalawasna. Anu nembean sumping ka channel ieu mangga pencet subscribe gitu cenah. Pencet like anu seneng. Supaya komen nu kantos kalangkungan ka dieu komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.